Saya deh kompak. Mudah-mudahan ngawalar serempak hutang lunasna. Lunas hutangna. Beti bola. Saya deh kumisan teu jangotan. Kucing. Jangotan teu kumisan. Kambing. Teu jangotan teu kumisan. Kuning. Nu jangotan nu kumisan. Kuring. Tepuk tangan heula atuh. Sabca raja musik kana rada betaheun eta tatu lumayan. Sabca kumisan teu jangotan ucing, jangotan teu kumisan, teu jangotan teu kumisan unding, nu jangotan nu kumisan. Gara-gara ajengan aya, karena aya kumisan yang aya kumisan. Ibu dina kitab Fathul Majid diundingan ke ari ciri dajjal teh laliyah teh wala syaribah teu aya kumisan teu aya jangotan. Dajjal mah teu aya kumisan teu aya jangotan. Teu kumisan teu jangotan. Naon ieu teh? Jelemas ya. Ogo oco ngontong, oco aya kumisan. Aya jangotan. Berarti aja ge. Alhamdulillah imin. Dajjal teh ce bahasa kirata. Jelema nu sok ningali-ningali dada deui jeung bujal eta ngahiu. Nganggoakeun tukang san aya tukang san. Sing panjang misuana. Sing leubeut ka surga. Bawa jeung salon-salon. Teka selip-selip dina hati, teka selap-selap dina rasa, hayu urang kucur gulunturkeun kocor golontorkeun sholawat miwah salam urang dudikeun ka junjunan alam kakasih tercinta Habib tertinggi buktosna junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia urang tiasa jaroh ka makbarohna. Hoyong ngecek ka ditu hoyong. Sami kamari pangintennya nemewa langsung dari Indonesia malah mandar panginten di lemur abdi oge sababaraha jami termasuk punten we malain ngabejaan lain sombong pangintennya gitu. Alhamdulillah kumpiang kalipun bapak ge nemela lungsur tinggal urang nuturkeun insya baca hoyong ka Makkah hoyong insyaallah gratis aja ongkosna asal daek ngojay subi teuh mana aja gratis kan udah gratis atas nama ngan anu aya ongkosan teh naik pesawat nyewa hotel ya nyayogikeun tuangeunana saangkan nama gratis atas nama. Mudah-mudahan we wasilah barokahna urang ngadoa dina ieu saat muga acan kapanggil sing enggal kapanggil amin ya Allah ya Rabbal. Oke, salawat nu kadua urang dugikeun ka kulawargina, ka para sahabatna, malah mandar urang sadayana sing kagupai kaangkeun umat mantena. Oke, jaga di kiamah ke safaat di mantena. Amin ya Allah ya Rabbal. Hoyong aja diangkeun umat ku Kangjeng Rasul hoyong. Upami hoyong urang tong hilap kedah nyeureurkeun mau salawat ka mantena. Siap salawatan adalah siap. Allah